Marhana sarapiki ya. Dan si Ustad dah. Sekarang udah duit, kaspun. Gak suara si Gijul. Dun. Tad. Kenaon tad biasa we ya. Wes sade batur mah boga balong di jero imah. Umurna jelema satong di imahan kurang. Lain tad ieu ieu teh. Kasbonnya ieu. Yang naon? Boga budakan budak nu SMA ieu teh. Beli motor, yang motor. Kurang duit tad yang beli motorna. Harga motor teh 12 juta. Terus teh ya duit teh sejuta setengah. Wah, budak teh. Lain eueuh ieu mah. Hiroshima jeung Nagasaki ge. Hancurna kubon teh. Sekali ieu jauh-jauh ka zaman penjajahan dibahas. Can kita menagih teh. Siga nu urang nu boga hutang wae kudu ngudag nu geus-geus oge. Geus kitu teh ngabaeudan we teh. Utara ka dieu tapi dibayar geus meunang. Mending keneh mere alasan daripada mere bon bisi. Oke maneh teh mere goreng ka urang. Nah, mere mah mere. Terus diajak ngobrol. Tad balik heula tad.